Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Selamat pagi, murid-murid sadayana kelas 3. Kumaha damang? Mudah-mudahan masih semangat ya diajarna. Wios di bumi oge, sami wae anu penting mah urang diajar. Tepang deui sareng Ibu Abila dinu pelajaran bahasa Sunda. Tekaraos ayeuna atos mincak ka minggu kagenep. Nah, masih tetap di pengajaran 2. Yuk ayeuna urang teraskeun materi pelajaran dinten ieu. Materi pelajaran bahasa Sunda dinten ieu nyaeta urang bakal mikaweruh kecap rundayan awalan pa. Anu kumaha contona sapertos kieu. Nomor hiji, belit. Belit ditambihan kecap rundayan awalan pa robih janten pabelit. Robih kecapna, robih oge hartosna. Contoh kalimahna sapertos kieu. Ucing dibelit ku tali. Ucing diikat menggunakan tali. Yang kedua, tali teh menipa belit kieu. Talinya kusut ya, saling terikat. Nah, jadi kecap anu tadina belit ditambihan rundayan awalan pa bakal robih hartosna. Contoh anu kadua, amprok janten pa amprok. Temu menjadi bertemu, itu artinya. Contoh kalimatna, geus amprok jeung Toni teh. Sudah bertemu dengan Toni. Nah, anu kadua, kamari kuring mah pa amprok jeung sobat baheula. Kemarin saya bertemu dengan sahabat lama. Kurang lebih seperti itu artinya. Tah, salajengna upami tadi atos jelas ngeunaan kana awalan pa, ayeuna urang mikaweruh kalimat ngantet. Nu dimaksud kalimat ngantet nyaeta kecap penghubung atau kata penghubung. Fungsina ngahubungkeun dua kalimah. Contoh kecapna sapertos kumaha? Sapertos kieu. Namung, tapi, ari, kana, dina, sapertos kieu. Salajengna contoh kalimat pangantet sapertos kumaha? Contoh tapi, urang lebetkeun kanu kalimat. Sapertos kumaha jantenna? Misalna contona, abdi sakola di SD. Teteh sakola di SMP. Tah, ditambihan kalimah pangantet janten, abdi sakola di SD, tapi teteh sakola di SMP. Contoh anu kadua ari, Burhan resep kana baso, Beben resep kana sate. Kumaha kalimah jantenna? Burhan resep kana baso, ari Beben resep kana sate. Tah janten dua kalimah anu tadi dikantetkeun, dihubungkeun janten hiji kalimah. Kumaha atos ngartos kalimat pangantet? Gampilnya tiasa pasti sadayana. Tah ayeuna urang lajengkeun kanu latihan nulis kalimah panyaram. Kalimah panyaram teh naon nya? Kalimah panyaram digunakeun pikeun nyaram atanapi nyarek atau melarang. Hiji lampah atawa kabiasaan. Jadi
kalimah yang menunjukkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan atau kebiasaan. Kumaha tos tiasa sadayana? Tah ayeuna mangga dibuka bukuna kaca 18 pek titenan heula gambarna ku hidep. Teras didamel kalimah panyaramna. Contoh tingali aya gambar Yuli miceun cangkang cau ka jalan. Tah kumaha contoh kalimat panyaramna kinten-kinten. Nah, didamelnya contohna, contoh anu kadua nyaeta aya murangkali anu main langlayangan di jalan. Pek ku hidep seratkeun kumaha kalimah panyaramna. Anu katilu aya barudak anu nyoret-nyoret tembok. Kitu oge anu kaopat aya anu nonton TV tapi caket pisan nontonna. Tah mangga latihan dikerjakeun di bumi, di buku sewang-sewangan ngadamel kalimat panyaram. Tah murid-murid kumaha sadayana tos ngartos dinten ieu alhamdulillah tos beres materi urang ngeunaan rundayan awalan pa kecap ngantet sareng ngadamel kalimah panyaram. Pasti hidup sadayana tiasanya mangga dikerjakeun mung dugi dieu heula pelajaran ibu dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.